La ilaha illallah la mawjuda la ma'buda la maqluba la maqsuda illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billah. Astaghfirullahaladzim. 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 Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah la yasiqul khairan. Masyaallah la yasiqus su'an. Masyaallah wa bikum masyaallah la haula wa la quwwata illa billah. Ila hadratin nabil mustafa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa ali baitil kiram syayulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila rawai mu'allifil kutubil ladzina ta'lamna wa 'allamna mu'allafatihim khususan wa khususan. Wa ila rawai masyayikhina wa masyayikhina khususan wa khususan. Nas'aluka Allahumma an ta'afana bi'ulumihim naf'an mubarakan lana walidinika walinnasi ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila rawai jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha fi barriha wa bahriha khususan ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa ammamina wa ammatina wa akhwalina wa khalatina min jihatina wa min jihati zawjina khususan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqadi wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar
walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tuballighuna biha hijabaitikal haram wa ziyarata qabri nabiyikal karim alaihi afdhalus sholati wat taslim fil afiyati wal afi wal lutfi was salamati wa bulughil maram wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi. Ighfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Qala mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawitan abdi ngaos ieu kitab Jawahiril Bukhari. Kalawan ngalap berkah ku nyebat dat nu kagungan jenengan Allah. Ar-Rahmani nu mapare nikmat ageng Allah di dunia sareng di akhirat. Ar-Rahimi nu mapare nikmat alit Allah di akhirat unggul. Ungkul ka jalma mukmin. Babun mana? Babu bad'il wahyi li Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Babu bad'il wahyi ari ieu eta bab dina mertelakeun ngamimitian wahyu. Li Rasulillah ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Aisyata katampi ti Siti Aisyah ummil mukminin anu jadi ibuna pikeun pirang-pirang jalma anu iman. Radhiya muga mikarido saha Allahu Allah anha ti itu Aisyah. Annal Haritha saesuna Haris bin Hisham radhiya muga mikarido saha Allahu Allah anhu ti Harits. Salah eta naros Harits Rasulullah ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala tuluy ngadauh itu Haris. Ya Rasulullah, he Rasulullah, kaifa saperti kumaha yati datang ka anjeun naon al wahyu wahyu. Faqala maka ngadauh sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahyanan dina sawaktu-waktu yati datang itu wahyu ni ka kami kakuring misla sol-solatil jarosi barina saperti sora lonceng. Wahua sarang ari itu misla sol-solatil jaros asyadduhu eta pang bangetna wahyu alayya
ka kami. Fayapsimu tuluy putus itu wahyu anni ti kami. Wa qad wa'aitu sareng nyata geus maham kami. Asal pokokna mangawadahan atawa ngumpulkeun. Maksudna lazimna maham kami. Anhu ti itu malak. Serate malak. Malaikat. Makana perkara kola nuges ngucap malak kana emak. Wa ahyanan jeung dina sawaktu-waktu ia tamatsalu mangrupa lia ka kami saha al malaku malaikat Jibril maksudna aya putnut angka genep Jibril maksudna. Rojulan kahiji lalaki payukallimu tuluy nyarios itu malak ni ka kami fa'ai tuluy maham kami makana perkara yakulu ngucap malak kana ma. Qalat ngucap saha Aisyah radhiyallahu anha kana lapad walaqad ra'aitu walaqad wa sareng la yakin qad nyata walaqad sareng yakin nyata ra'aitu ningali kami kuring maksudna hu ka itu Rasul yang zilu barina turun alaihi ka Rasul naon al wahyu fil yaumis syadidil barodi dina poe anu banget tiris fayapsimu tuluy putus itu naon tadi teh wahyu anhu ti Kanjeng Rasul wa inna jabinahu sareng saestuna palipisan Rasul palipisan kening gigi rentarang jadi layata fassadu eta yakin ngocor itu jabin naonana arokon kesang. Bismillahirrahmanirrahim. Musonib di dieu ngalap cekap ku nyebat bismillahirrahmanirrahim. Teu seperti tradisi para ulama nusanes. Biasana ulama nusanes mah di samping maca bismillah, alhamdulillah, sholawat, syahadat kaditun. Ieu mah bismillah. Alasanana apakah musonib itu memang teu maca? Maca ngan teu ditulis itu. Fal'allahu hamida wa tasyahhada nutqan inda wad'il kitab. Manawiyanan musonib itu muji ke Allah, musonib itu maca hamdalah, syahadat gitu. Diucapkeun nalika merenahkeunana nyerat ieu kitab ayat dudukanana. Tapi teu diserat ku anjeun. Iqtisaran alal basmalah cekape ku bismillah. Jadi sanes berarti teu naon? Sanes berarti teu maca. Sok we ketingali ku anjeun kitab Jurmiyah aya alhamdulillah teu. Dina Jurmiyah aya alhamdulillah teu. Teu aya kan? Sholawat. Langsung bismillahirrahmanirrahim al kalamu huwal labdu. Apakah musonib teu maca alhamdulillah? Apakah musonib teu maca syahadat, sholawat? Suudon ka musonib. Fal'allahu hamida wa tasyahhada nutqan inda wad'il kitab ngan walam yaktub dzalika iqtisaran alal basmalah.
Itu alasan dina kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari juz hiji halaman 8 pami 8. Jadi musannif teh maca alhamdulillah shalawat salam nage ngan diucapkeun unggul teu diserat dina kitab. Teu beda seperti pengarang kitab Jurmiyah ngalap cekap ku bismillahirrahmanirrahim. Ya sepertos Imam Ahmad bin Hanbal di mana-mana nyeratkeun hadis sok maca sholawat tapi teu diserat alat manduka isro'an au goirohu duka rusuh duka naon itu intina mah pasti maca. Bab kahiji bade ngajelaskeun ngawitan lungsurna wahyu ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pamidina kitab Sahih Bukhari nu asli nama ieu halaman genep kitab cetakan biasa. Pada imah Jawahiril Bukhari tina Sahih Bukhari anu 4 jilid lebih dari 7.000. Nah Bukhari teh 4 jilid 7.000 lebih gitu. Anu asli na hadisna aya 4.000 ngan aya nu ditikror diulang-ulang 3.000 lebih. Jadi we 7.000 dina ieu kitab Jawahiril Bukhari mah dicanak diringkaskeun deui sabaraha jadi 700. Bisi aranjeun teu tamat naonana ngaji Bukhari dalila nya Jawahiril Bukhari mah minimal matan anu memang kesimpulanana. Bab kahiji mertelakeun badil wahyi ngawitan wahyu turun ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis kahiji ti Siti Aisyah bojo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hiji-hijina istri anu ditikah ku Rasul ketika anjeunna usia sabaraha taun 6 tahun saur sapalih riwayat nu sanes nyebatkeun 7 tahun di Mekah tapi teu kantos sareng sabumi sareng Rasul di Mekah ngahijina di mana? Di Madinah. Rumah tangga sareng Rasul 10 tahun. 10 tahun. Jadi ketika Aisyah karo hijrah ke Madinah dipasrahkeun ka Rasul usia 9 tahun, rumah tangga sareng Rasul 10 tahun. Ketika Rasul pupus Aisyah itu usia sekitar 18 tahun. Janda. Tapi teu tiasa ditikah ku sahabat non margina ummil mukminin jadi indung pikeun seluruh jalma nu iman. Aisyah itu seperti indung dina pada hiji kudu dihormati layakna urang menghormati ka indung. Nu kadua disebat ummul mukminin pedah sak bada dikantunkeun pupus ku Rasul bojo-bojo Rasul itu janda teu kengeng ditikah ku sahabat da kaya-kaya indung pikeun jama-jama nu beriman. Aisyah itu dipilih ku Rasul jadi bojo lain sakadar syahwat gitu sanes aya motivasi kangge naon perjuangan agama. Sabab Aisyah itu istri anu memang pinter. Termasuk rawi hadis anu ngariwayatkeun hadis di atas 1000. Istrina namung Siti Aisyah ummil mukminin. Nu sanes mah pameget hungkul. Jadi sahabat itu ngariwayatkeun hadis aya 7 urang anu di atas 1000. Ranking kahijina nyaeta Abu Hurairah namina Abdurrahman bin Sakhrin. Abdurrahman hiji mangsa nyandak anak ucing dina gamisna saur Rasul Abdurrahman eta naon saur Abdurrahman ieu teh anak ucing mun eta anak ucing berarti anjeun bapakna nepi ka ayeuna katelah Abdurrahman bin Sakhrin itu adalah bapana anak
ucing. Abu Hurairah orang Daus, ad-Dausi nu ngajomlo nak lami masantren di Rasul, lami Abu Hurairah. Sehingga hadis anu diriwayatkeun ku anjeunna 5374 ranking hiji eta dina kitab Manhaj Dzawin Nadhar Soipa 218 sampai 219 aya redaksi kieu wal muktsiruna fi riwayatil athar Abu Hurairatin yalihi Ibnu Umar wa Anasun wal bahru kal khudri wa Jabirun wa zaujatun nabi wal muktsiruna jeung ari nu ngalobakeun kabeh fi riwayatil athar dina ngariwayatkeun hadis Abu Hurairatin eta Abu Hurairah ranking hiji eta Abu Hurairah yali nyanding hi ka Abi Hurairah saha Ibnu Umar ranking 2 wa Anasun sareng Anas bin Malik wal bahru teh Ibnu Abbas nu elmuna seperti lautan wal bahru teh Ibnu Abbas Abdullah bin Abbas kal khudri seperti Abi Sa'id al Khudri wa Jabirun sareng Jabir wa zaujatun nabi sareng bojo nabi maksudna Siti Aisyah. Sok bareng wal muktsiruna fi riwayatil athar Abu Hurairatin yalihi Ibnu Umar wa Anasun wal bahru kal khudri wa Jabirun wa zaujatun nabi hiji Abu Hurairah jumlahna 5374 nu kadua Ibnu Umar jumlah hadis nu diriwayatkeun ku anjeunna 2630 wa Anasun tilu Anas bin Malik sami alit keneh ieu ge urang kalih keneh ketika ka Rasul disanggakeun Ummu Sulaim janten ibuna Abi Tolhah nu jadi bapa terena ningali Rasul teu aya bujang disanggakeun Anas ku si Rasul ieu jang Anas mangga bade dikumakeun di piwarang ge janten laden salira ngaduakeun ya budak nya ku Rasul didoakeun Allahumma barik lahu fi malihi wa waladihi ya Allah berkahan Anas dina hartana sareng dina keturunanan maka Anas itu gaduh keturunan 123 na Sahih Bukhari barokah doa Rasul hartana beunghar eta nu ngabdi teh kitu jadi aranjeun pula asa dijajah lamun dititah ku guru mudah-mudahan we siga Anas bin Malik masakini anu didoakeun Allahumma barik lahu fi malihi wa waladihi jang Anas bin Malik 2208 genep 2280 genep nu katilu wal bahru maksudna Abdullah bin Abbas misan Rasul sadarek misan 1660 nu ka sabaraha 5 kal Khudri Abi Sa'id al Khudri
1170. Saterasna Jabir bin Abdillah 1540. Terakhir zaujatun nabiyyi maksudna Siti Aisyah jumlahna 2210 hadis. Jadi mung hiji-hijina di kalangan istri nu ngariwayatkeun hadis di atas 1000 buktosna Sayyidah Aisyah. Pertarosanan kunaon Abu Bakar asa teu kacarios keun ngadugikeun ngariwayatkeun hadisnya. Padahal Abu Bakar itu senior, termasuk reng-rengan orang-orang anu pertama masuk Islam. Tapi kunaon riwayat Abu Bakar salib. Kieu cenah eta mah wasababu pikilati marwiya anis Siddiq radhiyallahu taala anhu ma jalalatihi wa taqaddumihi wa mulazamatihi lin nabi sallallahu alaihi wasallam taqaddumu wafatihi qabla tina'in nas bisimaihi wa hifdhihi. Sababna saalit Abu Bakar ngadugikeun hadis si Rasul padahal Abu Bakar itu senior. Abu Bakar orang mulia anu pangpayuna lebet Islam. Pangna salit sabab Abu Bakar termasuk golongan jami nu ti payun wafatna. Jadi pangpayuna wafat di antawis reng-rengan para sahabat sebelum jalma-jalma ngenyak-ngenyak serius nalar hadis. Harita mah can usum naon hadisna di talar. Sabab nu juju menang Rasul mah teu kacarioskeun sahabat nalar hadis. Teu seueur nu nalar hadis sabab bisi saliru sareng Quran, da Quran teu acan naon, teu acan tamat. Tah Abu Bakar nu mawi salit ngadugikeun hadis teu acan serius jalmi-jalmi para sahabat nalar hadis kabujeng wafat. Sabaraha riwayat Abu Bakar mung 142 hadis. Kembali di karena permasalahan hadis kahiji Siti Aisyah ummil mukminin radhiyallahu anha. Saur Siti Aisyah annal Harits bin Hisham radhiyallahu anhu sala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harits bin Hisham naros ka Rasul. Ya Rasulullah, kaifa yati kal wahyu, seperti kumaha datang kanjeun naon al wahyu. Tiasa kitu aya putnutan daya. Eta teh tiasa deui ngamananana ae ala ai halin tegesan netepan kana tingkah naon yanzilu turun sahamilul wahyi nu mawa wahyu. Jadi pertarosan Harits bin Hisham tiasa Gusti Rasul kumaha tata carana wahyu lungsur ka sarira kitu ngamanana sesuai namatan hadis. Tiasa deui di tafsiran kieu Gusti Rasul kumaha carana Jibril nyandak wahyu ka salira kitu. Maka Rasul ngawaler kieu ahyanan yatini mithla salatil jaros. Kadang-kadang sawaktu-waktu mah eta wahyu datang kami teh seperti suara lonceng. Teng 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 gitu. Siga tukang es geuning gitu kan. Oh, gitu. Bahkan wahwa asadduh pangripuna eta. Wahyu lungsur ku mangrupa suara seperti lonceng itu paling ripuh nu karasa ku kami. Nu akhirna tos beres payap simu putus wahyu anni ti kami beres teng 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 eta teh turun naon wahyu beres we tarepeh deui sora lonceng teh tapi waqad wa'aitu anhu maqala tapi kami geus maham naon anu didawuhkeun ku eta malaikat mawa wahyu sifatna seperti mawa lonceng disada. Wa ahyanan yatamatsalu liyal malaku.
Kadang-kadang deui wahyu turun ka kami, pembawa wahyu teh malaikat, mangrupa malaikat. Malaikatna berubah bentuk rojulan ka hiji lalaki. Inu ka hiji mah wahyu teh dibawa ku malaikat seperti sora lonceng disada tah pangripuhna eta. Eureun wahyu. Nu kadua mah malaikat Jibril datang tapi teu mangrupa Jibril nu asli. Da Jibril tara penampakan nu asli ka Rasul kecuali di nalika naon? Isra Mi'raj katingali ku Rasul aya 600 jangjang nu aslina mah. Biasana Rasul teh malaikat Jibril teh yatamatsalu liyal malak rajulan ka hiji lalaki. Saha lalaki di antawisna? Eta teh kadang-kadang Dahyah Al-Kalabi. Dahyah Al-Kalabi teh hiji sahabat nu katelah kasep. Anu waktos Rasul bade nikah ka saha geuningan? Hah? Sopiah binti Huyai nya. Na perang naon? Perang naon? Perang Khaybar. Pamiti lepatnya tahun sabaraha perang Khaybar teh? Tahun ka-7 Lin? Poho keneh. Perang Khaybar tahun ke-7 nya. Putuh Mekah tahun ke-8. Pamit telepat gitu. Sopiah Zainab. Sopiah. Eta teh Sopiah teh asal nama di mana? Kenging bagian teh Dahyah Al-Kalabi. Ngan para sahabat cemburu ku Dahyah. Ku si Rasul meninggal ku Rasul. Nya akhirna ku Rasul dicanak, ditikah, di mas kawinan kumang rupa kamardekaanana. Dahyah miwarang nyanak nu sanes. Tak kadang-kadang malaikat teh seperti Dahyah Al-Kalabi, sehingga salah sawios isi Rasul kantos kajantenan hampir saliru ningali Rasul nuju nyarios sareng Dahyah, paja teh sareng Dahyah we. Telami tidinya Rasul khutbah, tadi kami panggih jeung Jibril. Oh sarbojo Rasul teh berarti lu datang tadi teh Jibril siga Dahyah Al-Kalabi. Tah kadang-kadang gitu. Payukallimuni tuluy nyarios malaikat nu mangrupa lalaki teh. Fa'i tuluy maham kami mayakulu kana naon anu didugikeun ku eta malaikat. Kadang-kadang gitu. Qalat Aisyah radhiyallahu anha. Saur Aisyah walaqad ra'aituhu yakin nyata ningali kami ka Kanjeng Rasul ketika anjeunna turun wahyu. Padahal harita situasi kondisi cuaca banget tiris. Turun wahyu teh ka Rasul. Sabara turun putus wahyu teh. Katingali ku kami ngecelakan dan naon teh. Kesang tina palipisan Rasul. Padahal poe cuaca dina waktu naon? Waktu banget tiris. Ripuh mata kitu. Tah eta. Ayeuna sarahna aya. Nu tadi teraskeun. Putut nomor 1. Wal wahyu jeung ari kang wahyu asluhu eta ari asalna wahyu al-i'lamu eta ngawartosan, ngabejaan. Fi khopain dina kasamaran. Wahyu teh cek asal pokok mah ngabejaan dina sakur kasamaran. Waqila jeung dicaritakeun naon al-i'lam bisuratin. Al-i'lam ari wahyu eta ngabejaan bisuratin kalawan gancang. Eta ngaranna wahyu. Wa kullu ma jeung ari sakur perkara dalal tak nunuduhkeun anjeun bihi ku ma min kalamin nyatana tina caritaan au kitabatin atau tulisan au risalatin atau risalah surat au isyaratin atawa isyarah bahwa ta eta ari itu ma wahyun eta wahyu. Wahyu teh ceuk lugotna ngabejaan kasamaran. Atanapi ngabejaan kalawan gancang. Sakur perkara nuku anjeun dituduhkeun rek caritaan, rek tulisan, WA, rek naon di SMS, isyarah nepi ka batur ngartieun ngaranna naon eta? Mang wahyu ceuk lugot meh. Wa minal wahyi jeung eta tetep tina sawareh wahyu ar-ru'ya ari impenan.
wal ilham jeung Kang Ilham Dado daya wahyu da ilham kayak gitu. Tina sebagian wahyu itu aya mangrupa impenan, aya ku mangrupa ilham. Wahyu bagian daripada wahyu. Ari impenan nu sae ti pamegat nu sae itu satu bagian daripada sabaraha bagian juz kenabian geuning aya hadis. Bahkan Nabi Ibrahim ge kenging perintah muncit teh pandina keur naon? Keur sare gitu. Wa istilahil mutasyari'ah jeung ari ngaran wahyu mungguh istilah anu gawe syariat. Cek urang cek istilah gitu. Kalamullah eta dawan Allah taala barina mahlur Allah. Al munazzalu anu diturunkeun itu kalam ala nabiyin ka hiji nabi min anbiya'i nyaeta nyatana ti pirang-pirang nabina Allah. Wahyu cek syara adalah dauhan Allah nu diturunkeun ku Allah ka salah satu nabi ti antawis para nabi. Tos hadis anu kadua dina Sahih Bukhari mah halaman 6 sampai halaman 7 panjang. Wa anha sareng katampi ti Aisyah aidon lagi radhiya muga mikarido sahallahu Allah anha ti Aisyah annaha saesuna Aisyah qalat eta ngadawuh Aisyah kana lapad awwaluma ari mimiti perkara budia anu dimimitian bihi ku emma saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi nyatana tina wahyu ar-ru'ya sholihatu eta impenan anu sae fin naumi dina waktu kulem pakana maka bukti Rasul layaro eta teu ningali Rasul ru'yan atau layaro eta teu ngimpen Rasul ru'yan kalawan impenan illa jaat kajaba datang itu ru'yan mithla falaki subhi barina saperti caangna waktu subuh thumma hubbiba tuluy diresepkeun atau dibere pikaresep atau cek urang mah tuluy dihobikeun ilaihi ka Rasul naon al khola'u nyepen. Ya Rasul itu hobi nyepen. Dia anjeun hobi makan cilok gitu. Hubbiba ilaihil khola. Wa kana sarang bukti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhlu eta nyepen Rasul bi gori Hirain di gua Hira nu aya di Jabal Nur sekitar 6 kilo ti Mekah. Faya tahannatu tuluy ibadah itu Rasul fihi dina itu gori Hirain wa huwa bari punten wa wa sareng ari itu tahannus tadi mapaya tahannatu masdarna tahannus at-ta'abbudu al-layaliya at-ta'abbudu eta gawe ibadah al-layaliya dina pirang-pirang wengi zawatil adadi nu ngabogaan bilangan pirang-pirang nu ngabogaan bilangan qabla ayyan zi'a dina samemeh yen mulih itu Rasul ila ahlihi ka keluargana Rasul maksud ahli itu adalah Khadijah wa yatazawwadu sareng bebeklan itu Rasul lidzalika pikeun itu tahannus ayat tahannus tadi summa yarji'u tuluy mulih Rasul ila Khadijah ka Khadijah radhiya muga mikarido atau muga kantun bendu mangga saha Allah anhati Khadijah fayatazawwadu tuluy bebeklan itu Rasul limithliha pikeun pantarna itu ta'abbud kana
tahanus mangga ta'abud mangga bikin itu tuh al ta'abud al layaliya tadi kepenak teh limit liha pikeun pantarna itu layaliana kan karena layaliana hatta jaa sehingga datang ka rasul naon al haqqu wahyu putnut nomor 2 hak itu al wahyu wa huwa sareng ari rasul fi ghari hirain eta tetep aya di gua Hira pajaa tuluy datang hu ka rasul saha al malaku malaikat naon Jibril faqala tuluy ngadauh itu malak iqra kudu maca anjeun atau pek baca ku anjeun qala ngucap itu rasul ma anak biqoriin kana lapad ma anak biqoriin ma henteu anak ari kami biqoriin eta nu bisa maca qala ngucap rasul kana lapad fa akhadha tuluy nyepeng itu malak ni ka kami hatta balago sehingga tepi minni ti kami naon al jahdu payah tsumma arsala tuluy ngaleupaskeun malak ni ka kami faqala tuluy ngadauh malak iqra kudu maca anjeun atau pek baca ku anjeun kultu ngucap kami kana lapad ma anak biqoriin ma henteu anak ari kami ari kuring ari saya biqoriin eta nu bisa maca fa akhadha tuluy nyepeng malak ni ka kami fagotta tuluy nangkep itu malak ni ka kami ataniata dina anu kaduana hatta balago sehingga tepi minni ti kami naon al jahdu payah tsumma arsala tuluy ngaleupaskeun itu malak ni ka kami faqala tuluy ngucap itu malak iqra pek maca anjeun atau kudu maca anjeun faqultu tuluy ngucap kami kana lapad ma anak biqoriin ma henteu ana ari kami biqoriin eta nu bisa maca fa akhadha tuluy nyepeng malak ni ka kami fagotta tuluy nangkep malak ni ka kami asalisata dina anu katiluna tsumma arsala tuluy ngaleupaskeun malak ni ka kami faqala tuluy ngucap malak iqra kudu maca kana lapad iqra kudu maca anjeun bismi rabbika kalawan nyebut ngaran pangeran anjeun alladzi anu khalaqa nu geus ngadamel itu alladzi khalaqa ngadamel itu alladzi al insana ka manusa min alakin tina getih kimpel iqra kudu maca anjeun wa rabbuka sareng ari pangeran anjeun al akramu eta anu mulya atau bageuran faroja'a tuluy mulih biha kalawan mawa itu ayat iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarjupu barina ngageter naon puaduhu hate na rasul pada khola tuluy lebet rasul ala khadijata ka khadijah binti khuwailid tegesna putri khuwailid umil mukminin tegesna ibu pikeun pirang-pirang jalma nu iman rodia muga mikarido sallallahu Allah anhati khadijah amin faqala tuluy ngadau rasul kana lapad zammiluni kudu nyimbutan aranjeun kabeh maksud nama ahlil bait gitu da khadijah hungkul salaresna ni ka kami zammilu kudu nyimbutan aranjeun kabeh maksudna ahli bait ni ka kami fazammalu tuluy nyimbutan itu ahlil bait maksudna mah Khadijah eta
nyalira itu. Hu ka rasul hatta zahaba sehingga leungit anhu ti rasul naon ar-rau'u reuas. Faqala tuluy ngadawuh rasul li Khadijah ka Khadijah wa akhbaro sareng ngawartoskeun rasul ha ka Khadijah al khabaro kana berita laqad khasyitu yakin nyata sieun kami ala nafsi ka diri kami. Faqalat maka ngadawuh lahu ka rasul sallallahu alaihi wasallam saha Khadijah. Ari ngaos hadis teh raoseun teh kieu jadi urang teh ngalobakeun maca sholawat tiap aya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Santri mah gampang gitu sholawat teh. Teu kudu ngajakeun mawa tasbih. Ngaji we ngaji Bukhari sok coba. Seueur sallallahu. Saha Khadijah kana lapad kala ulah kitu wallahi demi Allah ma yukhzi moal ngahinakeun ka anjeun saha Allahu Allah. Abadan dina salawasna. Innaka saestuna anjeun latasilu eta yakin nyambungkeun anjeun. Ar-rahima kana babarayaan. Wa tahmilu sareng nanggung anjeun al-kalla kana beban anu berat wa taksibu jeung ngusahakeun anjeun al-ma'duma kana anu eueuh dibatur wa taqri sareng ngamulyakeun anjeun al-dhaifa katamu maksudna manyuguhan wa ta'inu sareng nulungan anjeun ala nawaibil haqqi kana silih gantina bencana ala nawaibil haqqi kana silih gantina bencana. Fa'talaqat tuluy berangkat bihi mawa rasul saha Khadijah hatta atat sehingga datang Khadijah bihi kalawan mawa rasul Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza bin Ammi Khadijata kawaraqah putra Naufal putra Asad bin putra Abdul Uzza putra paman Khadijah. Wakana sarang bukti itu Waraqah imrian eta jalma qad tanassara anu jadi Nasrani anu nyata geus jadi Nasrani itu imroan fil jahiliyati di jahiliyah. Wakana sarang bukti Waraqah yaktubu eta nuliskeun Waraqah alkitaba kana alkitab al-Ibroniyah al-Ibroniyah nu bangsa al-Ibroniyah kana bahasa Ibrani. Fayaktubu maka nuliskeun Waraqah minal injili tina Injil bil Ibroniyati kalawan bahasa Ibrani makana perkara syaa nu ngeresakeun saha Allahu Allah ayak tuba kana yen nuliskeun Waraqah. Wakana sareng bukti Waraqah syaikhon eta aki-aki kabiron anu geus sepuh itu syaikhon geus kolot qad amia nu nyata lolong itu Waraqah maksudna teu awas paningali malum geus sepuh. Faqalat tuluy ngadawuh lahu ka Waraqah sa Khadijah yabna ammi hei putra paman berarti putra paman teh bener hei lanceuk misan hei kakang misan kakang isma kudu ngadengekeun anjeun min ibni akhika ti budak lalaki dulur lalaki anjeun maksudna ibni akhika teh alo gitu.
Faqala maka ngadaulahu ka Rasul sa Warokoh, ya bena akhi, hei alo gitu. Hei putra pameget ti dulur pameget kami, alo. Mada kana naon taro ningali anjeun. Fa akhbaro tuluy ngawartoskeun hu ka Warokoh sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabaro ma kana berita perkara. Ro'a anu ningali Rasul kana emma. Faqala tuluy ngadauh lahu ka Rasul saha Warokoh kana lapad hadzan namus hadza rieu an-namus eta sohibus sirri Jibril maksudna. An-namusu eta nu ngabogaan rahasia taya putut tayanya nomor 10 sohibus sirri nu ngabogaan rahasia maksudna Jibril. Alladzi anu nazzala anu geus nurunkeun sa Allah ala Musa ka Nabi Musa. Ya laitani duh hayang teuing kami fiha dina dakwah. Putut nomor 11. Dakwah fiha nanti nomor 11 saya fi muddatin nubuwah dina mangsa kanabian awid dakwati atawa dina dakwah. Jazaan eta anu jag-jag. Ya laitani duh hayang teuing kami aku nu eta bukti kami hayyan eta nu hirup. Id dina nalika yukhriju ngusir ngaluarkeun ka anjeun saqomuka kaum anjeun. Faqala maka ngadawuh sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana lapad a wa mukhrijiyahu naha wa jeung mukhrijiyah eta anu ngaluarkeun ka kami atau eta anu ngusir ka kami hum ari itu kaum. Qala ngadau Warokoh kana lapad naam yes. Lam yati moal datang sarojulun hiji lalaki bimislima kalawan mawa pantar perkara jita nu datang anjeun bihi mawa ma illa udia kajabadi musuhan itu rojul wa iyudrik jeung lamun manggihkeun nikah kami naon yaumuka poean anjeun angsur tahrek nulungan kami ka anjeun nasron kalawan nulungan muazzaron anu dikuatkeun itu nasron aya muazzaron putnutna aya naon maksudna kawiyan ayanya sumalam yansab tuluy henteu cicing saha Warokoh antu via kana yen dimaotan Warokoh wa fataro sarang putus naon al wahyu maksudna hadis kedua masih ngajelaskeun tentang kawitan wahyu. Awaluma budia bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi ar-ru'ya as-shalihah finaum kawitan nu jadi naon wahyu ka Rasul teh dimulai dengan ar-ru'ya sholihah impenan anu sae. Rasul lahir mulud genap 40 tahun bulan mulud namanya 40 tahun. Rasul teh terus ngawitan ngimpi-ngimpi nu ararane. Da sabab impenan tijami nu sae itu sebagian dari 47 juz kenabian upami telepat ke bisa salah dina aya na Bukhari aya. Intina impenan nu sae ti jalmi nu sae itu sebagian juz kenabian. Jadi ngimpen heula Rasul. Ngimpen heula can resmi dilantik jadi utusan Allah. Karek ngambaladah heula ngimpi heula. Aya hampir genep bulan eta teh. Ti bulan mulud eta teh. Resmi nama pas 17 Ramadan eta kenging wahyu. Surat Al-Alaq sabar ayat 5 ayat didinya resmi nama teh. Itu bulan mulud mah Rasul teh nya mulai ngimpen nu sae pinaum
fakana la yara ru'yan illa ja'at mithla falakis subhi. Anjeunna tara ngimpen kana impenan kecuali impenan itu datang seperti caangna waktu subuh. Siga nyata we kieu. Ari urang mah pan lamun keur sare teh teu inget kadang-kadang, teu inget di bumi alam. Menika nikmat sare teh. Geuning nikmat teu inget. Ari nikmat mah kudu inget. Ari nikmat kudu naon? Kudu ingat. Mun teu inget teu jadi nikmat. Ru'yan sholihan. Jadi datangna impenan teh caang jika waktu subuh ciga nyata we gitu. Sabada aya impenan summa hubbiba ilaihil khala, tuluy rasul dipasihan hobi ku Allah. Ku ayana menyendiri nyepen hobi nanti. Sakapeung mah jadi osok nyepen mah di kamar ngan mawa HP eta. Percuma ujlahna ge eta. Ujlah bidayah henteu niyah henteu. Wa kana yakhlu bi ghairi hiroin. Di mana nyepena Rasul teh? Di guha Hiro nu aya di gunung naon? Gunung naon? Di Jabal Nur. Kade pahili guha nu bersejarah teh aya guha Hiro, aya guha Tur. Guha Hiro aya di Jabal Nur, guha Tur aya di Jabal Tur. Guha Hiro tempat nampi wahyu, guha Tur nyumputna Rasul sareng Abu Bakar tilu dinten tilu wengi ketika sebelum hijrah ti Mekah ka Madinah ti malam Jumat tilu hari. Malam Jumat, malam Sabtu, malam Minggu, tah malam Senin berangkat. Bulan Mulud. Geuning dipilih Gua Hiro tempatna strategis. Lempengan ningali ka Ka'bah. Jaba tempatna tiis ceuli herang panon ceuk paribasana. Ningal ka Ka'bah katingal sekitar 6 kilo lah gitu. Tapi di dia aya putnutan aya 5 angka 5 jabalun bainahu wa baina Makkah salah satu amiyalin. Jabalun tegesna gunung bainahu nu eta tetep antara jabal wa baina Makkah jeung antara Makkah salah satu amiyalin ari 3 pirang-pirang mil. Jadi hiji gunung antara eta gunung jeung Mekah teh 3 mil. Mun samilna mil urang sabaraha 1,8 kilo lain samilna sabaraha? Eta marisa sabaraha? Samil. Mun samil 1,8 berarti 3 mil sabaraha? 5 kiloan nya. 5 genepnya sekitar genep kiloannya. Akang teu percaya ka ditu we, teu percaya. Mending percaya lah. Tidinya dah nyepen Rasul teh. Ulah disebut ngotok ngowo ulah. Rasul teh ngotok ngowo di Gua Hiro ulah beda deui. Ente nu sok ngotok ngowo di imah tetangga gitu. Nampo Persib. Ulah bahasakeun teu sopan ka Rasul. Rasul ngotok ngowo di Gua Hiro sebelum turun wahyu. Ulah gitu. Cenah doman budak di Kanjeng Nabi sering pingsan sering pisan. Kade. Si kawalat itu. Barudak mah kadang-kadang gitu. Nah heureuy eta teh memang salah macana. Kanjeng Nabi sering pingsan di Canaka negara Sam. Di negara Sam itu sering pingsan, sering pisan. Tah tos payatahanatu. Tuluy tahanus Rasul di Gua Hiro. Naon tahanus teh? Wa huwa at-ta'budu ala yaliya zawatil adat. Ibadah beberapa malam hari dan malam sada samada aya angka 7 putnut teh ma ayyamihinna jeung pirang-pirang poe. Jadi ibadah di Gua Hiro siang malam dawatil adat beberapa waktu. Duka sabaraha dinten eta. Pertarosanana ibadah naon di dinya? Pan teu acan diangkat jadi nabi nage. Ibadah menurut syariat Nabi sateu acan. Ceuk sapari mah syariat Nabi Nuh
saur sapalihna di syariat Nabi Ibrahim, saur sapalihna di syariat Nabi Ismail, anu nyebatkeun syariat Nabi naon? Musa, anu nyebatkeun syariat Nabi Isa. Rasul teh gitu. Ngan mayoritas anu nyebatkeun mah ibadah teh menurut milah Nabi Ibrahim. Tapi seueur pendapat eta. Ai Nabi Musa ka Nabi Isa teh tebih jarakna komo ka Rasul. Ti Nabi Musa ka Nabi Isa teh sapalih keterangan menyebutkeun 1825 tahun jarakna. Saur sapalihna deui mah 1875. Lamun dina Fathul Muin juz 4 mun teu salah mah 1825 asana. Sekitar 2000 tahun tah jarakna antara naon teh? Nabi Musa sareng Nabi Isa. Nabi nu diutus ka Bani Israil antara Nabi Musa sareng Nabi Isa 70.000 itu. Nu sawarehna aya nu dipaehan gitu kan. Nu diragaji teh Nabi naon eta? Nabi Zakaria gitu. Nabi Zakaria gitu diparehan. Rasul ge ku orang Yahudi gitu kan diracun di suguhan daging domba di Khoebar. Kantos Rasul. Ti Nabi Musa, ti Nabi Isa karena hijrahna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah 630 tahun. Ti hijrahna Rasul ketika ayeuna teh sabaraha? 15 abad. Nya. 1442. Sok kalikeun jadi jarak antara orang jeung Nabi Musa teh sabaraha tahun atuh? Sekitar 4000 tahun gitu. On Firaun teh 4000 tahun bangkeuna teh. Tas syariat eta. Sabab Rasul sabada diangkat jadi nabi ge ibadahna teh can aya salat 5 waktu. Zakat saum haji teh can ngamuliakeun tamu. Rasul tapakur kan apal-apal Allah di gua Hira teh gitu. Paling tahajud gitu. Disaprak aya perintah naon salat Isra Mi'raj 19 bulan sebelum hijrah. Kan namanya aya perintah salat. Zakat puasa haji mah teh can eta syarat Islam seseueurna di mana rukun Islam di syariatkeunna di mana? Di Madinah. Mana sok zakat tahun ka sabaraha? Zakat tahun ka 2 Hijriah. Puasa Ramadan tahun ka-2 Hijriah. Perpindahan kiblat tahun ka-2 Hijriah. Naon deui? Adzan tahun ka-2 Hijriah. Puasa tahun sabaraha? 2 Hijriah. Haji tahun ka sabaraha? Hayo 2 tahun ka genep Hijriah haji. Disapak tahun ka genep Hijriah diparentahkeun haji. Rasul teu acan non waka haji. Haji-haji nama terakhir Rasul haji wada tahun 10 Hijriah serang 4 tahun eta. Nu awi disimpulkeun ibadah haji mas salse gitu. Ketika Rasul diparentah tahun kagenep Hijriah, Rasul tacan haji umroh heula eta. Sabaraha kali Rasul umroh? 4 kali cenah gitu. KKN heula we eta mah gitu. Latihan heula gitu kan. Umawi mun bade ka Makkah teh sok anu umroh heula kan ngannya umroh heula. Nah, Rasul ge da umroh heula memang gitu. 4 kali umroh Rasul teh gitu. Umroh nu kahiji mah nya taun kagenep teh janten di naon dijegal ku saha ku orang Quraisy sehingga terjadi perjanjian Hudaybiyah tahun kagenep Hijriah. Tahun ka-7 umroh qada terasa di tahun sabaraha? Tahun 8 eta mah putuh Mekahnya. Tah tahun 10 Rasul eta naon haji wada nu terakhir. Sekitar tidinya 3 sasih kemudian Rasul ngantunkeun. Jadi di Mekah itu syariat paling salat gitu. 19 bulan sebelum hijrah. Sadayana mah syariat-syariat sanes mah di mana? Di Madinah. Tah Rasul teh ibadah wengi di Gua Hira. Sareng ibadah siang eta. Beberapa waktu, beberapa malam. Qabla ayan zi'a ila ahlihi.
Satu acan mulih anjeunna ka keluargana ka bumi Khadijah. Wa yatazawwadu lidzalika wih ka Khadijah nyandak bekal cana ka gua Hiro. Saep bekalna wih deui gitu. Tsumma yarju ila Khadijah. Wih deui ka Khadijah payatazawwadu limithliha. Nyanak bekal pikeun pantarna itu layali teh beberapa wengi. Hatta ja'ahul haqqu dugi ka lungsur we datang we ka Rasul teh naon? Wahyu al-haq itu wahyu. Aya pututna ya. Aya al-haq itu wahyu. Wa huwa fi gori Hirain ketika itu Rasul aya di gua Hiro. Tanggal sabaraha? Tanggal sabaraha? 17 Ramadan. Faja'ahul malaku tuluy datang ka Rasul malaikat. Malaikat naon? Jibril. Cek Jibril teh Iqra baca ku anjeun Muhammad. Qala cek Rasul, "Ma ana biqorin." Tara maca kami teh bisa maca. Tara ka perpustakaan Rasul. Ngajak Rasul itu kan nabi anu ummi, tara nyerat, tara maca. Pikeun ngajaga keorsinilan Al-Qur'an. Sabab lamun teh mah Rasul kacaritakeun sakola, masantren, kuliah, engke kacaritakeun image bahwa Quran itu karangan Muhammad. Pan Rasul ge tara maca. Iqra baca, tara saya mah tara maca. Mana bi qari'in. Qala sa Rasul fa akhadha tuluy nyepeng eta malaikat ka kami. Nepi karipuh kami itu dicepeng, ame ngarti gitu. Lain dicekek lain, dicepeng gitu nya, ditangkep, dicepeng gitu dicepeng. Summa arsalani lepaskeun deui. Bisa ngarehap. Faqala cek malaikat, "Iqra baca." Cek Kanjeng Rasul, "Ma nabi qorin." Tara maca, teu bisa maca kami, teu biasa. Cepeng deui kami teh ku Jibril. Ditangkep dina nu kadu amal sakadar dicepeng kadang ditangkep nepi karipuh eta ditangkep meh ngarti lepaskeun deui cek Jibril teh Iqra baca saur kami teh teu bisa maca kami pewak ditangkep deui nepi ka katiluna lepaskeun nembe pas katiluna mah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allamal insana ma lam 5 ayat eta ayat paling cikal eta paling cikal eta nu pertama turun ayat paling bungsu naon al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam Madinah eta ayat naon paling bungsu aya pangis bungsu aya pangis cikal aya sabaraha cikal teh anu kadua beureunan gitu Al-Mudaththir eta faroja'a mulih we Rasul teh nyanak ayat nu tadi 5 tina Al-Alaq 5 ayat bari yarjupu aduh ngageter Rasul teh hate reuwas naon makhluk nu biasana datang lewat ngimpi tadi mah nyata aya asa mah Rasul teh mulut teh panggih wae jeung Jibril teh nang ngimpi ayeuna mah nyata jadi reuwas pada hola lebet Rasul ka Khadijah binti Khuwailid nu jadi ummil mukminin sami siga Aisyah ummil mukminin teh siga inung bikin jalma nu iman dina pada kudu dimul ya ke nu kadua ulah ditikah mun teh mah jadi janda tapi kacarioskeun da dina sejarah Khadijah heula ketangnya Khadijah heula nu pupus daripada Rasul jadi sebat umil mukminin teh kitu siga ibu pikeun jalma mukmin dina pada kudu dimuliakeun sehingga ketika peristiwa perang Jamal oge Siti Aisyah kubu sareng Sayyidina Ali perang maka Siti Aisyah tetap dimuliakeun pi orang mulih ka Madinah teu dikukumah umil mukmin indung reuwas pandah pakola
dugi ka bumi teh zammiluni zammiluni simbutan abdi pazammaluhu tuluy ahli bait Khadijah eusina menyimutan ka kami hatta dzaba anhu arrau nepi ka hilang ti nabi reuwas jadi teu reuwas deui simutan pernah mudik sareng dehil ya gitu kuralit keneh kumaha cara nyarekeunana itu budak teh naon beuntak we gitu sapeuting bere dongeng ieu tah gitu kapungkur mah aya nabi dongeng nabi ieu tah gitu merhatikeun meureun budak entos teh kieu bapak-bapak cenah eta tos ageng ikro keneh cenah marukana ikro teh ngaos ikro meureun jadi hiji jadi dua marukana eta ageng kanjeng nabi ikro keneh gitu aya tas dugi kana dongeng ieu mah teh zammiluni langsung manehna nyumput kana simut tibra langsung dongeng zammiluni eta harita kitu faqala li Khadijah kanjeng Rasul curhat ka Khadijah nu janten bojona wa akhbaroha al khabar teras ngadongengkeun berita nu tadi kalaman sa Rasul teh laqad khasyitu ala nafsi yakin kami sieun ka diri kami sieun pangih deui jeung si eta faqalat maka ngadauh Khadijah ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keur kasieunan teh keur karewasan suami tapi ieu mah istri nu solehah jadi ngabeberah gitu kala ulah kitu kan wallahi ma yuhzikallahu abada demi Allah moal ngahinakeun ka akang saur saha Khadijah oh mun istri si zaman aya mah lain eta teh manggil hamdado eta teh keur parusing teh gitu kan datang ka imah hayu ngentah hayang meuli lezing gitu hayang meuli baso teh coba turutan Khadijah ieu kala wallahi ma yuhzikallahu abada dihibur demi Allah moal ngahinakeun ka salira naon sababna saur Khadijah kieu aya 5 alasan Rasul moal hirupna hina itu bisa diturutan ku urang hiji innaka latasilur rahima saya sunah anjeun sok nyambungkeun babarayaan bisa disimpulkeun nu sok silaturahmi moal hina urang mah aya ge sila tur remi gitu beda deui di pos ronda sila tur remi gitu. Sila bari remi meureun gitu moal hina teh hiji saliram akang makaman sok silaturahim 2 wa tahmilul kalla nanggung beban anu berat kadulur-dulur teh beban orang lain di kumaha beban orang lain ditanggung tuh alladzi la yastaqillu bi amrihi aya nomor 3 pututna alladzi tegasna anu atau jalma la yastaqillu anu teu mandiri itu ladzi bi amrihi kana urusan ladzi salira masuk nanggung beban anu berat jalma anu teu bisa ngurus sorangan siga anak yatim gitu kan terlantar gitu sok ditanggung takutnya ditanggung gitu kuduna lain dipelihara anak yatim dan terlantar dipelihara oleh negara diingu berani dipelihara apanya kuda diberantas ku negaranya dipayahan berani berantas ulah ditanggung jawab cek pemerintah ada enggak nanggung jawab ngajawab unggul nanggungna gitu panjul lagi nanggung naon nanggung jawab jadi nanggung teh ngajawab bungkul gitu lain nanggung jeung duit nah lain nanggung teh ngajawab bungkul paribasa geuning sok-sok mangga traktir siap ngan ngobrolna sing sopan kumaha ulah uang aing berarti kumaha teu kengeng artos abdi nya masing-masing bayarna eta bawang aing wa taksibul ma'duma sok ngusahakeun anjeun al ma'duma kana nu eueuh dibatur aya nomor 4
tukti mere anjeun annasa ka manusa ma kana perkara la yajiduna nu teu manggian nasu kana emak inda ghairika disandingkeun salian ti anjeun. Anjeun mah akang sok masihan ka jalmi anu mana kitu teu kapanggih di salian ti anjeun. Jadi Rasul mah mun aya jalmi anu butuheun ka Rasul, Rasul teu gaduh, teu cukup ngajawab Rasul kami teu gaduh. Tapi di kumaha? Diusahakeun. Aya jalmi kalaparan, Rasul naros ka bojona aya teu tuangeun di bumi. Mun aya dipasihkeun. Mun teu aya teu nyebut teu aya katamu teh. Tapi nyarios ka para sahabat saha nu sanggup nanggung jawab ieu tamu kami. Nah, didinya dibebankeun naon dipilari saha nu sanggup nanggungna. Para sahabat ngacung parebut tah eta Rasul gitu. Jadi Rasul mah tara kantos disuhunkeun nyebat teu gaduh. Masu ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala la. Teu pernah Rasul disuhunkeun terus nyebut teu gaduh. Sabab Rasul mah adalah wataksibul ma'dum. Sok ngusahakeun barang anu eueuh dibatur gitu. Diusahakeun mun aya zaman butuh bantuan Rasul teh. Mun teu aya di diri pilari saha yang penting aya gitu. Wa taqrid dhaif pan akang mah sok ngamuliakeun tamu, sok nyuguhan tamu. Pan aya tamu teh suguhan gitu. Inna minas sunnah ayakhrujar rajul ma'al dhaifihi ila babi darihi. Tina sapali sunnah Rasul itu adalah ketika orang aya tamu jajab minimal dugi ka lawang pantolong panto saha lawang panto urang gitu nya saya nama dugi ka lawang panto manehna di ongkosan. Sabab ari tamu teh nyandak rahmat. Datang tamu nyandak rahmat, dosa pribumi dicana kaya-kayana, panggoreng-gorengna imah hiji imah nutara kada tangan tamu paling goreng gitu. Wa ta'inu ala nawaibil haq salira masok nulungan kana silih gentina bencana. Lamun urang maya longsor terjun pangeulana, aya kebakaran terjun pangeulana gitu. Wa ta'inu ala nawaibil haq. Maka moal hina eta teh hiji silatur rahim, dua nanggung jawab beban orang anu teu mampu, tilu ngusahakeun kabutuh batur najan eueuh, opat muliakeun tamu, lima ngabantu korban bencana. Tos dikitukeun diwartosan taku bojo tadi hibur eta teh. Fantolakot bihi Khadijah tu berangkat we Khadijah teh nyandak Rasul. Yuk Kang urang ka anu kasaha hatta atat bihi Warokoh bin Naufal. Khadijah nyandak Rasul ka Warokoh bin Naufal. Ieu ka ahlina. Aya masalah datang kasaha ka ahlina fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya permasalahan ini kumaha sangkan tenang sangkan beres. Yuk Kang urang berangkat kasaha ka Warokoh bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza bin ammi Khadijah, putra paman Khadijah. Wargi keneh adanya teh berarti Rasul mah kaya barisna emang lah gitu, aya hubungan kekeluarga kerabat saudara semua. Wa kana imri'an atau imro'an qad tanassara, nu mana Warokoh itu hiji jalma nu tos jadi Nasrani, teu nyembah patekong, Nasrani pengikut ajaran Nabi Isa. Muslim kalebetna salamet da Rasulna can resmi mendeklarasikan jadi naon, jadi utusan Allah. Nasrani fil jahiliyah di zaman jahiliyah tos Nasrani beda jeung nu sejen nu nyembah patekong tara Warokoh. Anjeunna teh wa kana yaktubul kitab al ibroniyah, anjeunna teh sebagai juru tulis anu ngalih bahasakeun kitab-kitab nu kapungkur disalin
gitu. Bahasa Ibrani disalin karena bahasa Arab gitu kan. Jadi juru terjemahna gitu. Injil ge kantos ku anjeunna diserat ku bahasa Ibrani. Masya Allah ayak tuba. Seueur karyana masya Allah ya bukan makaryana teh. Sakersaning Allah. Salin karena bahasa Arab gitu. Bahasa Ibrani. Pada hari kitab-kitab sanes nu aslina bahasa naon? Ibrani gitu. Taurat Injil teh Ibrani saur nanti gitu. Salinkeun bahasa Arab dah ku warokoh teh gitu. Ngan harita teh wa kana syaikhon kabiron anjeunna teh aki-aki geus sepuh di aki-akina qad amiya nu teu pati awas socana faqalat lahu Khadijah teh teras ngadawuh teh ka Warokoh teh yabna ammi he putra paman berhenti Khadijah mah penyebat putra paman teh jadi misan di Khadijah mah lamun hubunganna sareng Rasul mah tadi teh naon alo mang kaya sabab aya salah satu karuhun anu masih keneh aya nasab gitu. Aya nasab gitu. Sabab aki Warokoh nu katilu, Warokoh putra anu tah. Putra anu bapak Warokoh nu katilu berarti ben buyutnya naon ngaranna teh? Uyutnya bapak aki Uyut tah, Uyut. Eta teh masih keneh wargi naon? Wargi Bapak Rasul kaopat Rasul Muhammad putra Abdullah hiji Abdullah putra Muthalib dua Muthalib putrana Hasim putra tak berarti senang eta duka ti pihak Abdullah nah duka ti pihak Siti Aminah nah itu intina aya hubungan kan ti Warokoh aya hubungan ti Khadijah aya hubungan tak ari Khadijah mah nyebat yabna ami putra paman berarti misan nyebutna akang berarti mun Khadijah mah kasaha teh ka Warokoh mah upami Rasul mah nyebat emang Warokohna nyebat Allah tasaur Khadijah teh hei putra paman hei akang isma min ibni ahika dangukeun ku anjeun ieu aya laporan ti Allah anjeun faqala lahu Warokoh ceuk Warokoh teh yabna ahi hei Allah mada taro naon atuh nu katingan sok wartoskeun derek-derek Rasul teh naon fa akhbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabaru maroa berita nu tadi katingali teh didongengkeun ku Rasul kumaha respon Warokoh faqala lahu Warokoh hadzal namus oh eta mah namus Jibril gitu mah alladzi nazzalallahu ala Musa baheula ge Nabi Musa turun wahyu tah dibawana teh ku namus eta Jibril eta teh ya laitani fiha hayang teuing kuring teh fiha dina itu dakwah atau dina muddatin nubuwah dina waktu-waktu anjeun dina waktu anjeun dakwah ngajak ka umat hayang teuing kuring teh jazaan jag-jag kene ya laitani aku nu hayang teuing ketika anjeun dakwah ngajak iman ka umat anjeun teh kuring teh hirup kene id yukhrijuka qaumka ketika anjeun diusir ku kaum anjeun diusir ti Mekah ke Madinah hijrah teh saur Rasul teh awa mukhrijiyahum ke nah maraneh narek musir ka kami gitu qala ceuk Warokoh naamnya nya tiba heula ge kitu lam yati rajulun bimithli majita bi ila udia teu pati-pati datang hiji lalaki nu jadi nabi mawa ajaran seperti nu dibawa ku anjeun kecuali ku umatna teh pasti di musuhan wa yudrikni yaumuka andaikan kami masih kene mangihan hari-hari anjeun harita engke meureun gitu ketika diusir yakin cek Warokoh ansur ka nasron muazzaron yakin kami bakal nulungan ka anjeun kalon nulungan sanyana nulungan sakuat kan manusia cuma punya rencana tumalam yansab tuluy teu cicing Warokoh antufia maot telami ti harita wa patarol wahyu putus we wahyu teh ti sabar harita mah jadi aya jeda waktu lila antara surat naon surat Al-Alaq nu 5 ayat tadi karena surat kedua na surat naon Al-Mudaththir aya jeda waktu sekitar 3 tahun itu jarakna teh 3 tahun ini teh wa pataro putus non al wahyu
Bikara rindu hoyong-hoyong deui. Pan biasa benci tapi rindu teh geuningan gitu kan. Geus pangih reuas gitu kan, aing teu inget keneh gitu. Teraskeun babut taqwa ari eta bab mertelakeun takwa. Imtithalu awamirillah wajtinabun nawahi. Are takwa tak dibabawa. Babu takwa ari eta bab martelakeun takwa wal huda jeung huda pituduh wa arkanil islami jeung pirang-pirang rukun Islam wa umurid dini jeung pirang-pirang urusan agama. Dina Bukhari nu jilid kieu mah halaman 11-nya. Qala ngadausa Ibnu Umar kana lapad la ya belugu moal dugi saha al abdu hiji hamba hakikata takwa kana hakikat takwa hatta yada'a sehingga ye ninggalkeun itu abdu ma kana perkara haka nu ragu-ragu ma fi sadri dina hate. Seseorang moal dugi kana hakikat takwa sehingga sanggup ninggalkeun naon anu matak ragu dina hate. Da biasana ari nu ragu dina hate mah biasana eusina naon? Dosa. Ayeuna hadis sabain aya. Aya. Anu naon teh? Sahabat geuningan katingali wajahna nyageun eta mah. Ku Rasul dipayunan tas alu naon? Anil birrinya anjrek na Rasul tentang kehadiannya. Oh muhun Gusti Rasul. So Rasul al birru naon? Ma itma'anna naon teh? Ma'anna ilaihi nafsu terus ilaihis qalbu wal ithmu mahaka ismu mahaka ma perkara haka nu ragu. Jadi sabenerna mah tentang hade goreng manusia bisa ngajawab sorangan. Istafti nafsaka. Tanya we kana hati nuranimu yang paling dalam. Nu adil lain peda hayang, lain peda embung, lain resep, lain geuleuh, halal haram. Tanyakeun kana hate. Biasana ari ngaran halal mah matma'anna ilahi nafsu tentrem kana hate teh aya dagdigdug. Biasana mun aya dagdigdug mah dosa eta teh. Itu halal haram halal. Tamun aya ragu-ragu gitu eta teh biasana teh dosa. Mun teu dosa ge naon? Subhat eta. Tanyakeun we kana hati nurani sebenarnya. Jadi moal tepih hamba kana hakikat takwa yang sesungguhnya sehingga sanggup naon? Ngahilangkeun ninggalkeun naon nu matak ragu. Ai ragu-ragu teh biasana diharewasan ku saha? Ku setan. Nu mawi Allah ngawanti-wanti pikeun ngentap pangreksa ku setan tina godaan setan mah dugi ka Allah memperkenalkeun dirina ku tilu ngaran. Hiji Rabbi, dua Maliki, tilu Ilahi. Dina ayat qul a'udzu birabbin nas. Allah kenalkeun. Bejakeun ku anjeun Muhammad, ucapkeun ku anjeun Muhammad. Kami ngentap pangriksa ka Rabbin nas. Nu mangeran manusia. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, malik. Ilahin nas, ilahi. Neme min syarril waswasil tina kagorengan usak ngawaswaskeun kana hate setan teh. Tapi ketika Allah ngawartosan urang supaya ngentap pangriksa tina kagorengan makhluk, Allah memperkenalkan dirina ku Rabbi hungkul. Qul a'udzu birabbil falaq. Nami langsung min syarri ma khalaq. Ketela eta teh. Setan itu adalah musuh. Supaya kamang-mangan lamun anjeun mangmang dina sesuatu ragu dina sesuatu geuningan dina Bugiah Mustarsidin bacakeun bari nyepeng dada ku panangan kanan bismillahirrahmanirrahim subhanal malikil khallaqil fa'al subhanal malikil khallaqil fa'al subhanal malikil khallaqil fa'al 7 kali. Name baca
iyasha yudhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma dzalika 'alallahi bi aziz. Dina Bughya Mustarsidin aya. Dituluykeun oge moal tamat moalnya sakitu we. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fana bima 'allamtana. Rabbi alimna alladzi yanfa'una wa faqi alana wa qarabatil lana fi dinina tawassalna bi ta'allumi tawassalna bi ta'limi antarzuqanal wasi'a wa antarzuqanal amana abdi tawasul ku pangurukan mugi Gusti ngarizqi kajembaran kaaman. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alukallahumma al-ijabah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wattawassaw bil haqqi wattawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.